genep Da'watul qabaili ari ieu eta ngajakna Nabi ka pirang-pirang qabilah ila dini kana agama Islam. Dhalla geus ngajadikeun atawa geus berlangsung saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam asyra sanawatin dina 10 pirang-pirang tahun eta yad'u ngajak Rasul Quraisyan ka golongan Quraisy ila dini ngajak kana agama Islam billini kalawan leuleuy warifqi jeung tegasna lemah lembut. Falamma ra'a mangka samangsa-mangsa ningali Nabi syiddata inadihim kana banget ingkarna itu Quraisy wa ta'assubahum jeung ningali kana nyarekannana atawa ngamusuhna itu Quraisy alaihi ka Kangjeng Nabi wa man ahum jeung ningali kana nyegahna itu Quraisy nasradini kana nyebarkeunana agama kharaja tah kaluar Nabi fis sanatil hadiyata asyara dina taun ka 11 minan nubuwati tina kanabian ilal qabaili kaluar menuju ka pirang-pirang qabilah fi aswaqihim dina atawa di pirang-pirang pasarna itu qabail. Wasoro jeung jadi Nabi eta yad'u ngajak Nabi hum ka itu qabail ila dini asup kana agama Islam. Fakana mangka bukti minhum eta tetep ti sawarehna itu qabail man ari aya jalma yaruddu anu nolak itu si man raddan qabihan kalawan nolak anu goreng. Wa minhum yang eta tetep ti sawarehna qabail man ari aya jalma yaruddu anu nolak itu si man raddan hasanan kalawan panolak anu alus. Wa kana jeung bukti min aqbahihim eta tetep ti anu panggoreng-gorengna itu qabilah naonana raddan penolakanana saha Banu Hanifata golongan Bani Hanifah jama'atu Musailamatal kadzabi tegasna golongan atawa jamaahna Musailamah al-Kadzab. 37 Bad'u Islamil Ansari ari ieu eta rek nyaritakeun mimiti aslub Islamna golongan Ansor. Fis sanatil hadiyata asyarata tetep dina taun ka-11 tina kanabian qadima sumping makata ka kota Mekah saha sitatu nafarin genep jalmi atawa genep urang min Arabi Yathriba ti golongan Arab Yasrib tegasna Madinah lil haji pikeun munggah haji. Fada'a tuluy ngajak hum ka itu nafar saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal islami ngajak kana asup ka agama Islam. Wa ila muawanatihi jeung ngajak kana supaya nulungan Kangjeng Nabi fi tablighi risalati rabbih dina nganepikeun risalah pangeranna Kangjeng Nabi tegasna risalahna Allah. Fa amanu tuluy ariman itu sitatu nafar bihi ka Kangjeng Nabi. Wa saddaqu jeung ngabenerkeun itu sitatu nafar hu ka Kangjeng Nabi. Wa qalu jeung ngucap itu sitatu nafar fima dina perkara bainahum anu tetep aya di antarana itu sitatu nafar. Ngucap kana lafaz wallahi demi Allah innahu saestuna itu Muhammad eta an-nabiyyu nabi alladzi anu ta'idu anu geus ngajanjikeun na ka urang sarayana bihi kana itu ladi saha al yahudu urang Yahudi
fala yasbiku maka henteu miheulaan itu Yahudi na ka urang sadayana ilaihi ka itu nabi. Walam maroja'u jeung samang-samang samarulang itu sitatu nafar ila biladihim ka nagarana itu sitatu nafar. Dzakaru tah nyaritakeun itu sitatu nafar liqaumihim ka kaum-kaumna itu nafar dzikra rasuli kana caritaan Kangjeng Nabi caritaan nana Rasul wada'u jeung ngarajak itu sitatu nafar hum ka itu kaum ilal islami ngajak kana asup Islam. Fangtasyara tuluy nyebar naon dikruhu sallallahu alaihi wasallam cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muduni di pirang-pirang kota. Wahada jeung ari ieu kajadian huwa eta ari ieu da eta bad'u islami arabi Yathriba mimiti asup Islamna Arab Yathrib. 38 Bai'atul Aqabatil Ula ari ieu eta rek nyaritakeun bai'at dina tanjakan anu kahiji. Fisanati tsaniyata asyarata tetep dina taun ka-12 tina kanabian qadima sumping saha isna asyara rajulan 12 lalaki min arabi Madinata di Arab bangsa Madinah Arab urang Madinah fajtama'u tuluy karumpul itu isna asyara rajulan birrasuli sallallahu alaihi wasallam sarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal aqabatil ula di deketeun tanjakan anu kahiji. Wabaya'u jeung ngabareat itu isna asyara rajulan alal islami kana rek asup Islam bisyurutin kalawan pirang-pirang syarat. Ala alla yusyriku kana yen muarek ngamusyrikeun itu rajulan billahi ka Gusti Allah syai'an kana hiji perkara oge. Wala yasriku jeung muarek maraling itu isna asyara rajulan wala yaznu jeung muarek zina itu isna asyara rajulan wala yaqtulu jeung muarek maraehan itu isna asyara rajulan auladahum ka pirang-pirang budakna itu isna asyara rajulan wala yatu jeung muarek nyieun atawa ngadatangkeun itu isna asyara rajulan bibuhtanin kana omongan bohong. Yaftaruna anu jijieunnan itu isna asyara rajulan hu kana itu buhtan baina aidihim di antara leungeun-leungeunna itu isna asyara rajulan wa arjulihim jeung di antara suku-sukuna itu isna asyara rajulan. Wala yangsu jeung muarek maksiat itu rajulan fi ma'rufin dina masalah anu alus nu hade. Fa in aufu mangka lamun mah nyumponan itu rajulan falahum mangka eta tetep pikeun itu rajulan al jannatu ari meunang sawarga. Wa in asabu jeung lamun mah keuna itu isna asyara rajulan min dalika tina itu larangan nu kabeh syai'an kana hiji perkara oge fa amruhum mangka ari urusanana itu rajulan eta ilallahi dipasrahkeun ka Allah. Insya'a lamun mah ngarsakeun Allah ghafara tah ngahampura Allah. Wa insya'a jeung lamun mah ngarsakeun Allah azaba tah nyiksa Allah. Walamma raja'u jeung samang-samang samarulang itu isna asyara rajulan ila biladihim ka lemburna itu isna asyara rajulan arsala tah ngutus ma'ahum sartana itu isna asyara rajulan saha ar-rasulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ngutus ka jalma yu'allimu anu bisa ngawurukan itu si man hum ka itu isna asyara rajulan al-islama ngawurukan kana agama Islam.
wa yufaqihu jeung bisa mere paham itu man hum ka isna asyara rajulan fid dini dina masalah agama Islam. Fangtasyara tuluy sumebar nyebar naon al islamu agama Islam bisababihim kusabab itu isna asyara rajulan hatta lam yabqa sehingga yen teu nyesa naon baitun hiji imah oge min buyutil madinati ti pirang-pirang imah nu aya di kota Madinah illa wa fihi kajaba jeung eta tetep dina itu bait dikrul islami ari aya caritaan-caritaan tentang Islam. Nyaritakeun Islam. 38 Al-aqabatu tsaniyatu ari ieu eta rek nyaritakeun tanjakan anu kadua. Fisanati salisata asyarata tetep dina taun ka 13 tina kanabian aya minan nubuwati tina taun ka 13 tina kanabian wafada sumping ala rasuli ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha salah satun tilu wasabuna jeung 70 naunana rajulan lalakina berarti 70 tilu lalaki wa mraatani jeung tambah 2 awewe min arabil madinati ti bangsa Arab urang Madinah. Fabaya'u tuluy ngabareat itu anu kabeh Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingdal aqabati tsaniyati deukeuteun tanjakan anu kadua. Ala ayya'buda baiat kana yen rek ibadah itu anu kabeh Allah taala ka Allah taala. Wala yusyriku jeung moal rek ngamusyrikeun itu nu kabeh bihi ka Allah syai'an kana hiji perkara oge. Wa ayyamna'u jeung yen moal rek nyegah itu nu kabeh ar-rasula ka rasul ida hajaro di mana-mana hijrah rasul ilaihim ka itu anu kabeh maksudna ka itu salah satu wasabuna rajulan wa mraatani kadinya. Summa akhraju tuluy ngaluarkeun itu nu kabeh isna asyara kana 12 naonana naqiban pamimpinna minhum ti itu anu kabeh ti itu sabuna wa salasatun salah satu wa sabuna. Faqala tuluy ngucap lahum ka itu anu kabeh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum usina ka isna asyara saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angtum ari aranjeun kabeh teh eta wukalaun pirang-pirang wawakil ala qaumikum ka kaum aranjeun kabeh bima kalawan perkara fihim anu tetep ma aya di itu kaum kufalaun ari pirang-pirang pamimpin ari anjeun eta pirang-pirang pamimpin ka kafalatil hawariyina teu beda sapertikeun nanggung jawabna pirang-pirang golongan hawariyin li Isa bin Maryam ka Nabi Isa bin Maryam. Wa ana jeung ari kuring eta kafilun anu nanggung jawab ala qaumi ka kaum kuring gitu. Faraja'u tuluy marulang itu salah satu wasab'una rajulan ilal madinati ka kota Madinah. Fangtasyara tuluy narima nyebar naon al islamu Islam fiha di itu Madinah. Aksara kalawan leuwih loba minal marratil ula tinimang balikan anu ti heula nu kahiji.